nya neng, tapi enak macam ayah sih, acan kenging, rek sama sakit tuh, receh iya ge. Ibu mati bingung kapari hayo weng, kayaknya ayeuna berarti entos 150.000. Enggalkeun kudu aya Bu. Ieu soalnya abi bayaran ieu. Terus ieu di kantor, teu aya nu mayar. Atau dah kumaha deh, ayah can ayah dah ayah iya di dia masing malongit iya, dah orang nama. Ai ibu, ku abi teh ditinggali ibu teh balanja unggal minggu ieu teh ka pasar da katempo bolak-balik. Ya ari ieu bayar hutang keur kewajiban ibu mah teu mere-mere. Ya kumaha? Atuh dah neng kumaha deh, warung mah kudu diisi hampir aku we kosong beren jeung neng kamera ge kumaha engkena. Budak-budak mending halabatan sopan ka kolotek geuningan. Yang geus atuh ka dieu we teh sayana we. Ieu ai mah teh tidak tadi bolak-balik panas mentang teu meunang-meunang duit aya nu minjeun hayo we dilobalikeun. Yo neng, bung, urang mah ieu neng dangukeun da sakieu kieu na da teh kudu kumaha atuh Atuh na. abi ibu teh karunya ka abi, abi isuk tapi ka ayeuna teh. Neng ge teh karunya ka abi ngan sakieu kieu dibawakeun Ibu neng mau ieu. ieu jualeun. Ya neng lah neng geus cicing atuh. Balik mal ieu ka si sos masak kudu diiringnya yuk. Keluar mal ieu sok sia. Baik. Geus kan sok. Tah sok sia awas ka ditu. Sok sia. Aing si isuk tapi ka ayeuna dengan menang sakit. Ayo pos pas ieu we pas pencairan naon teh meuni belagur asa ka naon ngaratukeun aing ayeuna urang asa resek daging ya Allah teh. Duh, enak teh geus bayar bodi wae. Mangka isi neng emok teh kita ka dieu. Aduh, bagian bayar cepet teh boga duit mah kumaha duit aduh. Bagian sibuk ieu ya ayeuna ya can ditagih. Tuh kalau geus datang nyumput ge teu bisa. Ibu untung teu nyumput. Ayeuna bangsuran biasa. Neng, yuk ka dieu heula yuk curhat heula di dieu. Daungkeun heula ibu. Calik sok di dieu calik can. Bari bala-bala atuh Bu. Bu, ayeuna nya biasa we sok lah ibu teh bade naon atuh ieu biasa angsuranna 75.000. Duh nanya ibu teh kumaha nya nengnya salar sama ibu teh aduh justru kapan yogian neng ibu teh ya budak san sakola itu NJS sakola teh kapan urang kudu dibekela jabacan dapur aduh neng can ngebul-ngebul we tita tadi neng ibu teh ieu mikiran neng tapi karunya kan neng boga yang bayar sebenarnya mah neng aduh kumaha atuh neng atuh aya kebijakan ti neng atuh bisa sawara heula atawa kumaha neng atuh neng atau malahan mah bisa meureun enjing atuh neng atau enjingna deui neng atau minggu hareup juga neng. Yes, ibu mah sok loba pisan ieu. Seperti itu teh neng salaki ibu teh nya kumaha atuh meureun ayeuna mah da saaya-aya kitu neng da usaha ogenan pantarari izin kieu neng atuh neng. Jarang kan neng usaha kitu bapak-bapak sadaya neng ari neng. Jadi ibu kita teh mah hayang meuli baju neng ayeuna mah ku dapur ayeuna mah budak syukur neng budak salah syukur neng ayeuna mah neng. Ibu kapikiran neng duh sebenarnya ibu kira neng ngali neng papanasan dari itu tadi meureun ada hayang angsuran geus dibicarakan tapi da ibu diangkeun pangabutuh teh aya wae geuning neng kumaha atuh neng sing aya belas kasihan kitu ibu teh mau diri usaha kitu neng atuh kumaha deui neng ayeuna ibu alih usaha teh hayang neng zaman tuan salakinya tidak angkeun kumaha Mak kita yang hemat-hemat jadi guru apalnya apalkan ibu genang suuk jagung segala rupa nih bebenangan ini banyak ulama nih gak ibu biasa makanya dalam sebulan atau tahunan ini bebenangan teh gede neng tik bontanya aduh neng kotornya loba neng tik bontanya sabaraha kintal gitu menang bener bisa mayarkan nengnya ayeuna mah neng kumaha boro-boro nengnya erek mayarnya mun teh nyang sakieu merenang kumaha meureun anu bayar neng neng saminggu tanya komo itu sok asa teh geuningannya ujug-ujug rebo deui neng asa padahal mah aya nengnya salah minggu aya neng 7 poe tapi asa teh rebo deui neng nu karasa neng dangukeun neng ai ibu curhatan neng Ih, tadi dangukeun sok terus. Gitu teh ya jadi neng teh sing aya pengertian ka ibu gitu nya da ayeuna usaha perkara ieu gitu neng tuh neng jadi Tos bun tos ayeuna mah bagian abieun ayeuna ibu bade mayar sabar atuh ka abi ngadongeng wae ibu mah atuh nya saayana nya heeh sok atuh lah nu penting ayeuna mah ya saayana we heula nya neng nya sing da bageur nya tos heula nya ibu bade ka ditu nya ieu nyait popoean heula nya nuhun nya tos nya aing mangan meunang 25.000 kasih ece eta ayeuna bagian kasanya aduh kasih ce oca kumaha nya sok taramaya jaba alasanna sok loba araneh ieu mah ibu-ibu teh palinternya tara kieu teh ku urang teh kumaha nya carana ka ieu mana we lah kitu nya sampeurkeun heulah keun we ge ieu mah kieu kumaha Allah Bismillahirrahmanirrahim curang tagih langsung anjing ngan 25.000 deh. Tadi we kuat kan undutan orang nungguan nang mah 25.000